Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hikdu wal hasadu. Al-hikdu ar ieu eta sifat hikdu wal hasadu sareng hasad. Hikdu dendam, hasad iri atawa dengki. Alam kudu nganyahokeun anjeun anal hikda sayaktosna hikdu nati jatul godobi eta buahna ambekan. Fa idza godoba di mana-mana ngambek saha al insanu hiji jalma ala ahadin ka hiji jalma walam yakdir sareng teu kawasa itu insan ayan takima kana yen ngabalas ieu insan minhu ti itu ahad roja'a balik deui naon al godobu ambek ilal batini kana batin pasoro tuluy jadi itu godob hikdan eta unek-unek atawa dendam walayazalu sareng teu eureun-eureun saha al hakidu jalma anu dendam yantaziru eta nungguan ieu si hakid pursotan kana kasempatan hatta yantakima sahingga ngabales ieu si hakid minal mahkudi ti jalma anu di dendaman kama seperti perkara kola nyariosa asyairu tukang syair innal aduwa wa in abda masalatan idza ra'a minka yauman izzatan wasaba innal aduwa sayaktosna musuh wa in abda sanajan ngadohirkeun ieu adu masalamatan kana hiji kasempatan idza ra'a di mana-mana ningali ieu si adu mingkati anjeun yauman dina hiji poe izzatan kamulyaan wasaba tah bakal ngajleng ieu si adu wal hikdu sareng ari unek-unek haramun eta haram wa mazmumun sareng dicacat jidan kalawan banget misal hasadi saperti hasud wa maknahu sareng ari makna hasud tamanni zawali nikmati eta ngarep-ngarep kana leungitna nikmat anil mahsudi ti jalma anu dihasudan qala ngadauh saallahu taala Gusti Allah taala am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih am yahsuduna naha harasud ieu jalma-jalma annasa ka manusa alama kana perkara atahum anu maparin ka ieu nasa Allah Gusti Allah min fadlihi tina anugerahna Allah wa qala sareng ngadauh sallallahu taala Gusti Allah taala wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin sareng tina gorengna jalma anu hasud idza hasada di mana-mana hasud ieu si hasid wa qala sareng ngadauh sa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al ghillu ari dengki wal hasadu sareng hasud yakulani eta ngadahar ieu ghil sareng hasad al hasanati kana pirang-pirang kaalusan kama takulu saperti yang ngadahar naon annaru seuneu al hatoba kana kai wa makna ghilli sareng ari makna ghillu al hikdu eta unek-unek wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi ayyudan deui al mukminu ari jalma mukmin laisa eta lain itu mukmin teh bihukudin eta anu dendam wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi ayyudan deui laisa lain minni eta ti umat kami saha zu hasadin anu ngabogaan sifat hasud wala namimatin sareng henteu anu tukang ngadu-ngadu wala kahanatin sareng lain anu ngadukun wala anak sareng lain ari kami minhu eta tina itu anu kabeh amal ghibrotu sareng anapun ari kabitaan wahya sareng ari itu ghibdoh ayatamanna eta ngarep-ngarep jalma misla nikmatil maghbudi saperti nikmatna anu dipi kabitaan min ghairi ayatamanna kalawan henteu ngarep-ngarep jalma zawalha kana leungitna itu nikmat anhu ti itu maghbud fahya mangka ari itu ghibdoh mahmudatun eta anu dipuji li annaha karana sayaktosna itu ghibdoh tu adi eta ngadatangkeun ieu ghibdoh ila lemuna pasati kana lomba wahya sareng ari ieu ghibdoh
fi umuril khairi dina pirang-pirang kaalus dina pirang-pirang urusan anu hade makmurun eta diparentah naon biha itu gibloh. Qala ngadawu sa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa bidzalika sareng eta tetep dina itu urusan teh falyatanafas takudu berlomba-lomba saha al mutanafisuna pirang-pirang jalma anu lomba. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis al mukminu ari jalma mukmin ya gebildu eta kabitaan wal munafiku sareng ari jalma munafik yahsudu eta hasud itu munafik. Wa fihi sareng eta tetep dina hiji hadis aidon deui dabba ilaikum daul umami qablakum dabba nular ilaikum ka aranjeun naon daul umami panyakit pirang-pirang umat qablakum samemeh aranjeun al hasadu tegesna hasud wal baghdau sareng silih ambekan. Wahya sareng ari ieu daul umam al halikatu eta anu nyukuran. Amma ini ingat sayaktosna kuring. Amma ingat ini sayaktosna kuring la aqulu eta henteu ngucap kuring tahliku sya'ara walakin tahlikuddin. Tahliku nyukuran ieu halikoh asy'ara kana buuk. Walakin tahliku tetapi na nyukuran ieu halikoh atawa daul umam teh adina kana agama. Waladi sareng demidat nafsi anu aya dina anu nyekel diri kuring. Waladi demidat nafsi anu aya dina diri kuring biadihi kalawan kakuatan ladi. Waladi demidat nafsi ari diri kuring biadihi eta tetep dina kakawasaana itu ladi. La tadkhulu mual asup anjeun al jannata ka surga hatta tu'minu sehingga iman anjeun. Wala tu'minu sareng teu iman anjeun hatta tahabbu sehingga silih cinta anjeun. Awala adulukum nahan teu ngabejakeun kuring ka aranjeun ala syai'in kana hiji perkara idza fa'altumuhu di mana-mana migawe anjeun kana itu syai' tahabbtum tah bakal silih mika cinta aranjeun. Absus salam bainakum absu kudu nyebarkeun aranjeun assalama kana salam bainakum di antara aranjeun. Wallahu a'lamu bissawab.